sehingga tong asa-asa tong lingsem tong sieun musyrik tong sieun musyrik. Malah pan dina hadis sahih Nabi geus dadau, inilah akhafu alaikum an tusyriku billah. Kami mah da teu sieun aranya musyrik dawuh Rasul eta teh. Lain ceuk piribadas baca atuh hadis sahih. Kami mah teu sieun aranya musyrik. Notifikasian ku kami mah aranya dilimpahi dunya, tuluy aranya berlomba-lomba dina dunya, cerita kana dunya teh eta notifikasian ku kami. Nya bener. Akhirnya pan ajengan kayak loba nu keren ku dunya mah gitu ngadang-ngadang jadi kieu. Yang rene teh ieu ya. Katingalina kuno umum nu teu apaleun ka yang rene mah siga nu gelo. Sabab dangdananana yang rene mah teu siga dangdanan kaulamaan. Kan nganggo komprang, kan nganggo kampret, sinjang dibeungkeutkeun kitu dina atuangan gitu kan, kadang disolendangkeun, nyanak tateken, kadang tatekenna teh dipanggul ya. Mah nganggo ieu duduk kuy torok-tok, nu gede teh duduk kuy torok-tok. Dangdanana ge teu katilih dangdangan ajengan. Tapi kailmuanana salah sawirios murid ama eyang rene nurotin ngaos ka ama rene teh saha? Itu Mama Gentur. Mama Gentur, Mama eyang Kurtubi teh. Harakana Mama eyang Satibi. Mama Satibi teh pan ramana Aang Nuh teh. Teh eyang Kurtubi teh ngaos ka ama rene. Ngaosna teh geus jadi ulama. Lain ngaos keur santri keneh sanes geus jadi ulama. Dapan ama Gentur mah ngaosna di ama kudang di ditu. Sadeui nu ngaos ka dieu teh Mama Sanusi Cantayan Sukabumi itu. Geus jadi ulama ngaosna. Mama Gentur, Mama Sanusi Sukabumi upami sasalaman sareng ama rene dawuhan Mbah Mansur radhiyallahu taala anhu nyium dampal panangan dilingihkeun ama rene teh dina kursi sok tepak deku dahanap bade namut dampal sampean gamparan kop ajengan dikitukeun ku ama teh disuhun dampal sampean ama rene teh ku ama Sanusi ku ama Gentur teh dicium kitu sasalaman teh jang mun ayeuna mah musyrik kitu-kitu teuing mah teh mengkultuskan selain Allah. Padahal nama gitu. Da goblok teh tauhidna. Ya. Isi aya nu kasinggung ku pribados disebut tauhid goblok heug boga tauhid kitu. Datangan ka pribados pasantren Asyifa. Puguh pasantren lagi. Bawa geunya kelek kitabna. Di mana teh ngaji teh sia? Balik ngaji tauhid teh sia. Kan? Dia bawa ka ditu, puguh. Gitu kan? Atuh mung datang ka ditu onang aing nah. Kan eta mah aya syarat euy. Duitna kudu gede. Wah, syaratna ge tua katuanganna ge nu raos-raos. Itu. Tong ngomong ti kajauhan, siapa ti kajauhan mun panas jeung aing. Sia. Ti kadeuketan sia. Tuh, ecas ente, kabatur nggak musyrik, tapi terarti, naon disebut tauhid, naon disebut musyrik. Selain menyebut musyrik, teh menta ka ahli kubur, musyrik, aing menta ka ahli dunya, aneh sih mata musyrik. Di mana asalnya eta kepikiran nepi ka kitu. Dari musyrik bakal sarua. Reka jelema, reka jin, reka setan, reka malaikat, reka nabi, reka sahawae makhluk pangeran. Ya. Reka nu hirup, reka nu geus paeh, rek dikubur, rek di akhirat sarua. Nu disebut musyrik mah sarua. Di mana boga tekad yang makhluk, gitu kan? Boga zat sifat af'al nu sarua jeung pangeran. Oh, eta musyrik kitu ngaranna. Di mana keteranganna lamun menta ka ahli kubur musyrik mun menta ka nu hirup henteu. Kan?
Mana teh pas dibahas di payun sanes diasakeun deui. Dabongan dibulak-balik nu ngahujatna jadi dibulak-balik ku aing dijawabna ge. Da diganyar ngajawabna ge. Ngabentengi akidah. Loba anu ragu akhirna teh euy. Kawali loba anu ragu. Pan ragu kawali mah bahaya euy. Gablek naon istilah lain ilmu teu gablek, amal teu gablek, doraka. Salaput hulu, ai kawali teu percaya. Siari kumaha deuleu. Kumaha yang salah ti mana? Aya datang teh ka akhirat batur menang syafaat wali tuluy si adek ngomong kumaha? Ya wali Allah tulungan ari musyrik sia. Aing teh lain pangeran, najan di akhirat ya kitu, aing lain pangeran. Kalau padahal saya jeung kumaha sia we kitu. Nek kumaha sia lamun dikitukeun ku wali sok. Urang udag-udag wali, itu kan dihareupeun urang neraka. Dosa urang loba, amal urang goreng patut bari saeutik. Teu kan? Ilmu urang ilmu kulang kaler masantren teu anggeus ngalawat gitu bisa so bare kumaha ai kana syafaat teu percaya kawali teu percaya can saya gara-gara naon tah gara-gara kabawa ku akidah goblok tauhid goblok eta kartos henteu kartos itu, nah para ulama mah ahli tauhid lain gitu, para ulama lain gitu. Tekad weteh hakikat Allah geus sakitu. Salian ti Allah, para nabi, para wali, para malaikat kabehana ge eta mah wasilah, kabehana oge geus sakitu. Kan kahakikat digarap ngadoa ka Allah, minta ka Allah segala faktor penyebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia jeung akhirat ka Allah. Ya, pageuh muntang syariat wasilah digarap. Kan? Saha tuh ari nu pangpantesna ku urang dipenta tulung di makhluk Allah nu ku urang ditekadkeun eta teh wasilah. Saha atuh lamun lain para nabi, lamun lain para rasul, lamun lain para wali, lamun lain para ulama, lamun lain para syuhada, lamun lain para sholihin, saha atuh? Saha? Kan? Apaan eta lain nupang alus-alusna dipenta tulung teh eta sebagai wasilah teh eta. Kaharti teu? Kaharti teu? Tuh. Atak tong asa-asa ieu. Ka para wali Allah. Najan tos pupus pan hariru paranya nama. Apaan istimewa teh ya? Apan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa bismikum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati fil akhirah. Apa di alat-alat ku para malaikat ya. Sehingga tong asa-asa, tong lingsem, tong sieun musyrik, tong sieun musyrik. Malah pan dina hadis sahih Nabi geus dadau inilah akhafu alaikum an tusyriku billah. Kami mah da teu sieun aranya musyrik dawuh Rasul eta teh. Lancet piribadas baca atuh hadis sahih. Kami mah teu sieun aranya musyrik. Notifikasian ku kami mah aranya dilimpahi dunya, tuluy aranya berlomba-lomba dina dunya. Cerita kana dunya teh eta notifikasian ku kami mah. Nya bener. Akhirnya pan ajengan kayak loba nu kaleren kudunya mah gitu ngadang-ngadang jadi kieu. Gitu. Bener enggak? Matak ulah gampang-gampang nuding ka muslimin musyrik. Tong gampang-gampang nah teu ngadenge dawuh Rasul. Kan? Lamun kieu mah ngomong teh anjeun teh sing bener atuh gitu kan. Ngomong teh ieu mah hariwang bisi ninggang kana pamusyrikat halus teman. Kan? Bisi ninggang kana pamusyrikan hariwang. Matak aranjeun teh entong barang penta ka para wali anu geus maot entong.
bisi eta hariwang gitu kan akidah anjeun tuluy mengkol nekadkeun yen para wali gitu kan bisa ngamanfaatkeun ngabadaratkeun secara pribadina jadi we naon musyrik ngan entong kagok ngomongna entong kagok ngomongna sarua maneh ge kitu sarua tong sok menta tulung kan hirup deui sarua hariwang bisnis musyrik jeung deui si lain kabeh tong dalahan hariwang bisi musyrik nah eta ai si lain dahar meh naon meh jagjag meh kuat gitu jadi si lain mah lamun ngajag-jagkeun nguatkeun teh sangu merenya si lain Oke. Aing jadi daharti. Kan? Lain. Nah satu. Pangeran. Kan? Aing sanggup kedudukanana sia naon. Jadi mah sababiah. Kan? Bisi musyrik geus tong dahar sia. Tong minum, tong boga pamajikan. Tong. Tiris-tiris si lain masih dulu. Gitu kan? Harudang make AC make kipas alas ya bisi musyrik sia imah hariwang bisi musyrik tong dahar tong minum tong boga pamajikan geus ya kartin teh udah yang boga anak menta we kalau tuh kan menta ka jeung boga pamajikan segala rupa kan kartin teh apa itu mau wasilah hariwang bisi musyrik kan tadi ke dewek ngomong ke siling teh kitu ka ahli kubur tong menta tulung bisi musyrik gitu kan lamun ceuk si lain apa ieu mah wasilah walimah lain pangeran bisi musyrik sarua tong dahar sia sekalian tong ubar sia sekalian ya tong kawin sia jomblo tuluy kitu kan bisi naon udah sampai musyrik mah bedana ye rek wali rek lain wali rek manusia kajin setan satu hewan rek kana sangu rek kana cai rek kana naon sarua lamun boga tekad eta nu nyageurkeun eta nu nguatkeun sarua musyrik teh euy black chess sebenarnya musyrik Nabi menekankan teh mukur wasilah wungkul enggak saya wasilah matu enggak saya tong mah kejeung lingsem ka para wali ge kayaknya menta pang alus-alus nanu dipenta mah wali tah ayeuna ngan wali nu hirup hese euy ukur siga wungkul meneko tasbih kieu euy ya eta teh nipu ka batur nipuan ka batur hutang teh dibayar wae ya salat lalu luli si gawe wali gimana hese neangan wali di zaman kiwari mah hese ayana tah di jero taneuh tangan mata ka jero taneuh mun sono ka wali wayahna we kudu kana tangan ngan geus bangot teh ceuk dohirna ai baheula mah wali teh atuh da katingali jang hari hirupna teh nyawe eta teh wali katingali tah bagjana jelema baheula teh kitu euy nu sangsara nu balangsang nu deog nu sengkol jelema cacah kuricakan jelema ceuk paribasana jelema teu ceureuh ge da baheula mah euy walina ge katingali baheula mah sarumping ka wali minta doa wali didoakeun ku wali matak saralama teh jangan baheula da didoakeun ku wali nu dorakana aya dipangmentakeun hampurana ku wali mah ku Allah ge da diijabah sehingga nu tukang dorakana oge tempo pae salah namun sabab da langsung didoakeun ku wali da panggih atuh jeung wali ayeuna rek panggih jeung wali hese nyari ukur wali kota mah bisa wali puhun gitu kan wali murid gitu kan wali kelas ya bisa eta mah
wali nikah gitu bisa. Pan pribados oge geus 5 kali jadi wali. Geus 5 kali jadi wali. Lain 5 merenya. Lain 5. Anu dikawinkeunana teh awewena teh 2. 2 3 kitu. Ya lalaki tilu gitunya. Laki awewena 2 jadi wali teh 2 kali. Jadi wali. Masya Allah. Ngan wali naon? Wali nikah. Allah. Kaharti henteu ieu teh. Bener kaharti. Satong kagok deui kade. Ya kade ayeuna teh loba jelema anu ngajarkeun tauhid tapi masih keneh tauhid naon? Goblok, logor kade. Sing anggeus. Tuluy nuding kasih A kasih B musyrik, wali disebut musyrik gitu kan. Musyrik. Oh. Ya. Alhamdulillah.